Aing geus nya pakai meni itu cenah ka warung ngomong meni lila-lila teuing kada meuli kurupuk oge meni lila-lila teuing. Lah beurang teh juga kieu lah het udah daguan pakuwu. Pakai meni itulah. Pakai meni itu nu balanja ka cenah ka warung. Berte. Asa aya nu gegeroan. Ah, ini Bu RT. Bu RT. Asa aya suara. Astagfirullahaladzim. Oh, Bu RT. Oh, Akang. Lain apa malah mikiran negara gitu baru. Gua sarada budak ya. Aya naon nih, Kang? Apa sih Nyai teh? Oh, si Nyai. Tuh, dia tuh jeung lalaki. Tuh, Wah mungkin si Nyai jeung lalaki mah. Karijung tuh percaya mah tuh. Susul di dia tuh Jung. Gerak jeung lalaki tuh. Tawa jeung lalaki tukang warung. Ah, geuning apa? Terserah ulah ngaganggu ya. Can masak rek balik bye. Kan pisan sana. Asana kumaha sih atuh pan mangkat bae tawa euy. Duh aing pugu beurang aya be gangguan ngadon panggih jeung jelema eta. Lah, teu burung-burung geuning kurupuk eueuh di warung. Pusing daan. Lah beurang rek mangkat ke sawah. Kang. Kang. Nyi, Kang mangkat ka sawah teh heula nya, ieu nyusul, ada hilap, ada kopi, sangu, cai, sambal tarasi nu kamari geuning dina meja, kade poho. Arek ngadon botram beureun di sawah si Akang coba ninggalkeun. Lah. Coba lempang jauh lah aing mah. Asana lempang mending geus jauh euy. Tapi teu rek nepi-nepi. Bener tadi euy ieu jalanna. Bener meureun lah. Ke aya nu teu beres ye. Ka ditu apa ka dieu euy? Ka ditu sigana mah. Mending geus capek. Nyok kieu mah nyusul tadi lah. Eureun heula lah. Kuburan geuning. Ya, aduh. Aduh, kalau beki loba. Ya kumaha? Aman ya si Gana Dede mah. Astagfirullahaladzim. Sayang. Aduh. Ya Allah. Menilipu kada rek ka kebon ge. Tah ka dieu si Gana ye euy. Asa ka dieu jalan ada euy. Tuh geuning. Bener. Ini hanas geus putar-putar. Aduh. Itu si Akang kunaon? Kang, kunaon? Kang, kunaon? Kang, salah naon di? Ya ulah sok nyienan bae masalah geura.
Tegeran nyi. Era berakang. Ah bener iya nu kamari aya di desa iya ya. Iya. Tuh nya akang mah. Pak. Naon Kang? Nyen salah naon? Tuh nya duka. Pak, hapunten Pak, kunaon ieu masalahna? Ke lah nyi, sabar nyi. Iya. Kela nyi yo, kela ieu rek dijelaskeun ku paku. Ieu teh anggota kelompok tani. Ayeuna teh keur aya program ketahanan pangan di Desa Cikalo. Ya anggota teh bebeja kan nyai. Henteu Pak. Aduh, Kang, kuku mah ge lembun darek liar bebeja ka pamajikan. Tah kitu Kang, kadenge teu. Heeh, nyi. Hapunten Yuk, Pak. ayeuna mah melakan jagong deui bareng. Nyi, milu melak jagong. Oh, Yuk, Pak, siap. supaya ketahanan pangan sukses. Mantep didukung ku Pak Kapolsek. Ya, bibitna sok pelakeun, Oh, Nyai jeung Akang, sok. Nah. Ya, sok. Yuk, tata geus diaseukan, tinggal melakan. Ayo, barengan sok. Yuk. Si aing panas juga kieu lah. Geus begerannya lah. Oh, puguh Kang mah capek. Kumaha tuh Kang? Geus lah, mah kamu sebeak ieu. Hah? Paku, tos beres, abi bade euih. Ban, maknya eta beak semedinya cinggeran ningali. Eta kumaha ditamru-tamru kitu? Dua-dua Kang, Nyai. Eta mah moal bener. Pelakeun dua-duanya. Nuhun Pak, Nyi, Mohon Pak. Kang, dua-dua Ya perlian. Pak, nuhun. Sok, percaya Pak Kumah. Kubu teh ngegawekkeun pisan. Kumaha eta si Akang jeung si Nyai kalah lumpat. Tidak sote dipelakeun deui dasar budak. Ah, nyucun.